Haji, nuju naon atuh? Iya cengek garari kahalodoan tuh. Nya Pak Haji. Mah gitu. Tadi abi teh boga kaemutan wacen teh Pak Haji ngobrol jeung saha eta anjing-anjing. Nu mana? Eta anu tadi jeung istrina geuning, eta istri nu ngorana. Oh, heeh. Mah gitu. Iya, saterang abi mah eta teh leuwih kolot umurna teh Pak Haji tibatan istri anu kahiji mah. Ya. Berarti atuh pami kitu mah manehna teh lain nu ngora, nu kolot teh anger meureun. Lain kitu atuh. Ye disebut ngora teh kulantaran manehanana jadi pamajikan nu kadua. Oh, Gitu. tapi anger we Pak Haji nu kolot. Nu ngora. Itu bisa gitu je. Angger disebut ngora meskipun usiana eta geus kolot. Angger we nu ngora. Gitu. Berarti benernya si eta mata hayang dikawin ogen berarti hayang jadi ngora. Benernya. Pak Haji. Abi mah bisa antakdik nyata si eta berarti bener si eta teh hayang ngora deui teh bener pisan Pak Haji.